Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginur Samsi dari kelas 10 TKRO 1 ingin membacakan sajak bahasa Sunda. Virus corona kiwari manehna kasohor, padahal lain tukang ngabodor. Loba jalma nu kalojor, saalam dunya ngarasa panik, padahal eta virus ukurana leutik. Masker jeung hand sanitizer jadi mahal, dijadikeun bisnis ku jelema nu bermodal. 14 poe ngaduk-duk sabari zikir jeung istighfar, moga corona tereh bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.